Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sadaya nuti lor, nuti kidul, nuti barat, nuti timur. Pokoknya orang Sunda nuti mana bae na eta sadulur. Jadi cerita orang kenaikeun gerobak yang dagang muhna dulur-dulur. Dadah. Dagang sekolah mati timunit, dagang ka mana buah? Yeun ngacin imah pangrobes konten di FB Pro ta. Erna eta Erna. Muhna ngacin imah. Jadi di lembur urang mah loba ngalewatan sawah jeung leuweung. Jadi mun ngider eta loba ka sawah daripada ka lembur. Dan sekolah dah rek kena amat kemarin aja nu sarakola ieu. Ra ku nae duaan doang nu sarakola ieu. Aduh. Beli berapa beli. Cenah suka be nya nu sarakola nanya. Nah, karena datang meureun tah. Subuh teh urang ka dieu. Marmin. Pelanggan waktu TK sekarang kelas berapa, Boy? 3. Wow. Hampir 4. Jadi mau nama istirahatna orang pindah ke sekolah nu lain dulur-dulur. Cangel-cangel nu wan istirahat orang mah keur arma bae tulah menang MBG cenah. Dulu ilang sareueuh beuteung muh namanya padagang mang lalamun bae deuleu lah jeung sareueuh beuteung budak sekolahna ge. Itu deuleu lah mun netizen ge majalah orang balik di bela mojang separalik mun sekolahna ge. Jadi sekolah eta muh nama can normal ieu cenah rarasup kabeh dulur-dulur sakadaek bebas keneh. Balik dagang orang nong sawah heula dulur-dulur bisa anu maling sawahna. Sawahna di ditu tulah di ujung perung ka ditu lah. Orang motor mah dagangan orang untuk nadi di bae. Iya menggunakan orang suku orang celana orang sesenglet heula. Geus pasti mangih nululuk ya. Moal mulus bae jalan kehidupan mah. Haruh mangih nululuk euy. Kumaha ieu mun sesengletna ge deuleu. Wah. Beus ieu mah. Tamat riwayat. Akhirnya orang nyampe di sawah orang dulur-dulur. Sawah tengah rupa sawah ker kahalodoan ya gara-gara kahalodoan jukut baikot meni ngopo adeg. Jadi itulah motor orang kurang diteuneun di ditu jeung gerobak-gerobakna. Lumayan jauh tuh lah. Tah, urang adeukeutkeun tuh lah. Itulah motor orang di ditu. Itulah mun jalan raya tuh di ditu lah. Sawah urang mah di dieu lah. Atuh tungtung ujung perung ieu mah. Lamun anu mawat teh ting teu moal ka udah kurang. Sawah teh rupa sawah nya. Cayan deh orang tutup heula dulur-dulur ya. Sugan pas aya hujan kayak gede cayan. Orang tutup heula dulur-dulur kieu sawah telok ditong mah. Telok aya cayan batur mau bacayan urang mah eueuh. Asal syarat bae nong sawah dulur-dulur urang balik deh mah hayu. Kebaik lamun poe minggu mun pre sakola teu dagang karak urang digawean sawahna lah tinggal ngoyos doang eta mah satu-satu nantu anggeus kurang dosa deui ge. Ieu suku urang kumaha heula euy mun dijajaduk ieu. Urang balanja heula dulur-dulur jeung dagang jagi suk deui balanja heula urang di dieu. Sanggeus beres balanja orang OTW balik. Sia teh mah batur ngabarangun imah bae heuh nya loba duitna. Urang iraha yang bangun imah ieu. Hayu berangkat urang balik ngabot, balikeun mah ngabot. Deuleu lah. Ieu batur urang dagang teh amat geus balik deui bae deuleu lah. Baturan urang eta gerobak geus nongkrong mah di hareup imah. Datang urang ka imah, tumben ieu cenah nu mapag biasana leju anu mapag bae ieu. Urang turunkeun heula gerobakna dulur-dulur. Capean motorna tuh bener wae anu mapak horeng mah. Sedih papa gua anak kelar.